Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lugotal arabi ahsanal lugoti. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-marfu'ir rati fawqa sa'iril makhluqati wa ala alihi wa sahbihi al-mansubina li izalati sabhid dolalah. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit takhfadu fihi ahli zaybki wa tajzimi wa taqto'a fihi ta'liqati amma ba'd. Urang neruskeun hanca anu kamari urang geus martelakeun kana lapad ismi teh nyaeta isim mufrad anu mufradna dina bab i'rab. Nah, cenah di dieu kudu disebutkeun mufrad dina bab i'rab sabab eta lapad ismi nuduhkeun kana lapad anu mufrad dina bab i'rab. Naon cenah ayeuna bab i'rab teh? Ari ngaran i'rab nyaeta al-i'rabu huwa tagyiru awahiril kalimi lihtilafil awamili ad-dahilati alaiha lafdon au takdiron. Al-i'rabu utawi ngaran i'rab huwa ieu i'rab iku tagyiru barobahe awahiril kalimi piro-piro akhire kalimah lihtilafil awamili karena beda-beda piro-piro amil ada hilati kang manjing ieu amil alaiha ing atase kalimah labdon ima lapade au takdiron atawa takdir. Jadi hartina i'rab teh nyaeta barobahna pirang-pirang akhir kalimat kusabab ayeuna beda-beda amil anu asup kana eta kalimat. Eta mah arek robah dina lapadna wa ima dina takdirna. Ta ari lapad bismi teh eta diasupkeun kana mufrad dina bab i'rab teh kusabab asalna lapad bismi samemeh didatangan lapad atawa huruf ba jar asal nama ismun tuluy didatangan amil nyaeta jar teh ya. Atuh kusabab dijadikeun ayeuna jar eta ba datang kana lapad ismi atuh ngabatur jadi majrur eta lapad ismi. Maka talapad ismun nu samemehna kadatangan kuba asalna teh ismun tuluy didatangan amil ba harap jar jadi berubah lapad ismun jadi bi ismi. Tak kusabab berat ayeuna si alifna maka kulibatil
wahu dipaat. Jadi bismi tah berubahna lapad ismu jadi ismi. Ari i'rob kabagi kana sabara bagian kerah. Oh, ari i'rob teh eta kabagi kana dua bagian. Hiji i'rob bangsa labdi, nu kaduana i'rob bangsa maknawi. Nah, kumaha cara ngabedakeun antara i'rob bangsa labdi jeung maknawi? Kieu tah ngabedakeunana. Ari i'rob bangsa labdi mah nyaeta huwa nafsul harokati kadomati wal fathati wal kasroti. Huwa utawi i'rob kang bangsa labdi iku nafsul harokati barobahe ieu kadomati kaya barobahe doma wal patati lan patah wal kasroti lan kasro. Jadi hartina i'rob bangsa labdi teh nyaeta zatna sakabeh harkat doma patah kasro eta anu disebutkeun bangsa labdi. Ari bangsa maknawi anu kumaha? Ari bangsa maknawi mah nyaeta barobah tingkahna pirang-pirang akhir kalimat kusabab kadatangan pirang-pirang amil atawa asup kana eta kalimat. Kusabab asal-asalna kalimah samemeh kadatangan amil eta mauquf tegasna diwaqofkeun. Contohna ayeuna saperti lapad jaid. Tuluy eta lapad jaid teh didatangan ku lapad jaa nyaeta jaa fi'lun madin. Jadi weh lapad jaid kusabab didatangan fi'il madi, lapad jaid jadi fa'ilna. Jadi jaa jaidun, jaa wes teko sopo jaidun ki jaid. Tuluy lamun robah ayeuna didatangan amilna teh lain ku lapad jaa nyaeta ku lapad ro'aitu. Kumaha jadina ro'aitu jaidan. Ari tadi mah lapad jaa jadi jaidun, ari lapad ro'aitu mah jadi jaidan. Sabab ieu lapad jaidan jadi dirubah ku lapad ro'aitu fi'il fa'il lapad jaidan jadi maf'ulna. Jadi ro'aitu wes ningali ingsun jaidan ingki jaid. Tuluy kumaha lamun didatangan beda deui amilna nyaeta ayeuna mah didatangan ku lapad marortu. Jadi kumaha talapad jaid teh nyaeta marortu bi zaidin. Marortu wes ngaliwat ingsun bi jaidin tetemu kalawan ki jaid. Tuh pan robah. Lapad jaid anu asalna mauquf didatangan lapad jaa fi'il maka lapad jaid jadi fa'il. Hukumna fa'il kudu rafa jadi jaa jaidun. Lamun didatangan lapad ro'aitu maka lapad jaid jadi maf'ulna, maka ayeuna ari maf'ul kudu nasab nyaeta ro'aitu jaidan. Lamun didatangan deui amil nu beda nyaeta lapad marortu maka lapad jaid jadi jar majrur jadi marortu bi jaidin. Ngaliri kanu asal nyaeta lapad ismun teh eta didatangan ku harap jar jadi bismita. Eta pundah pindahna lapad jaid anu dieu tina jaid jadi jaidun, jaidan, jaidin eta teh i'rob bangsa maknawi ngaranna.
sakumaha ceuk ka makola dina kitab Alfiahna. I'rabuhum tagyiru akhiril kalimi takdiron aw labdon li amili ulim. I'rabuhum tagyiru akhiril kalim takdiron aw labdon li amilin ulim. I'rabuhum utawi barobahe atawa di dia menyebutkan i'rabuhum utawi i'rabe ieu kalimah tagyiru barobahe akhiril kalimah takdiron takdirna aw labdon atawa lapadna li amilin karena arah-arah kedatangan amil ulim maka den kina waruhi. Tah balik deui ayeuna lapad ismi teh nyaeta lapad mufrad anu dina bab i'rab. Kumaha ari ngaran mufrad dina bab i'rab nyaeta wa huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asma'il khamsati. Naon cenah artina? Mana-mana kalimah anu lain tasniyah, lain jamak, lain mulhaq tasniyah jamak jeung lain tina sawarehna pirang-pirang isim 5. Tah anu kacaritakeun dina samemehna bahwa ari mufradna lapad ismi kasebutkeun dina bab i'rab tuluy ari mufrad dina bab i'rab eta aya dina mufrad deui bab khobar, aya mufrad dina bab nida, aya mufrad dina bab la jeung aya mufrad dina bab kalimah. Kumaha ari ngaran mufrad dina bab khobar? Tah anu kaduana nyaeta wa huwa ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Wa huwa lan utawi mufrad ing dalam bab khobar iku ma laisa mana-mana kalimah kang saliyane jumlatan jumlah wala sibehan lan sibeh bijumlah. Naon cenah artina sibeh bijumlah teh nyaeta dorob jeung jar majrur. Eta anu kaduana. Ari anu katiluna nyaeta mufrad dina bab nida. Ari mufrad dina bab nida teh nu kumaha nyaeta anu wa huwa ma laisa mudofan wala sabihan bil mudof. Nyaeta ari ngaran mufrad dina bab nida mah nyaeta kalimah anu lain kaasupkeun kana mudhof jeung lain sibeh mudhof. Naon cenah ari sibeh mudhofna?
nya eta mana-mana kalimah anu cumantel kana bab munada. Nah kitu eta anu kadua. Tuluy nu sakakarina ti eta naon deui nyaeta i'robna mufrad dina bab la. Nyata wa huwa ma laisa mudofan wala sibehan bil mudof. Rada akur keneh nyata mana-mana kalimat anu lain mudof jeung sibeh mudof. Ngan pelebah di dieu sibeh mudofna teh nyata mana-mana kalimat anu cumantel kana isimna la. Terus anu kalimana kumaha ari ngaran mufrad dina bab kalimah nyaeta anu wa huwa ma yuqabilul murakkab. Artina nyaeta mana-mana kalimah anu ngabandingan kana murakkab. Atawa ngaran mufrad dina bab kalimah teh nyaeta wa huwa utawi mufrad ing dalam bab kalimah iku ma kalimah la yadulu kang ora nuduhakeun ieu ma juz'uhu juz'e ieu ma ala juz'in ing atase juz' maknahu ing maknane ieu juz. Artina mana-mana kalimah anu henteu nuduhkeun kana juzna eta kalimah kana juz maknana eta kalimah. Nusa kumaha kamakola dina mantekna. Kumaha cenah kamakola mantekna pa awalu madala juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala. Kumaha lamun keur jadi dina pelebah lapad fa awalu madala juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala teh. Tah nyata lamun keur dijieun ba'na ba harap jar jaidah lapad ismi jadi naon tah kira-kira. Maka lamun dijadikeun harap jar jaidah lapad ismi di dieu jadi mubtada. Kumaha cenah ari ngaran mubtada? Pan tadi teh beuneunan lamun mubtada sibehna lamun jar jaidah berarti bana teu ngajadikeun kana amil nu ngarubahkeun kana lapad ismi jadi tetep we meureunan jadi mubtada teh kudu rafa. Nyata meureunan ari ngaran mubtada teh hiji kudu isim, kadua kudu rafa, katilu kudu sepi tina amil bangsa lafdi, kaopat kudu ma'rifat, kalima kudu sarua jeung khobarna. Karena cek dina jurumiyahna al mubtada'u huwal ismul marfu'u al ari anil awamil lafdiyati. Al mubtada'u utawi ngaran mubtada huwa ieu mubtada iku al ismu kalimah isim al marfu kang den rafakeun al ari kang sepi ieu isim anil awamil lafdiyati saking piro-piro amil kang bangsa lapad. Tah eta cek dina jurumiyahna. Kumaha lamun cek dina alfiyahna mubtadaun zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani tadar
mubtada teh isim anu dirapangkeun tina amil bangsa lapan disepikeun. Tah eta meunang barang palebah dieu lapan ismi teh isim. Naon cirina? Musnad. Nah, ari ciri isim aya sabaraha? Ciri isim teh aya 5. 1 JR, 2 tanwin, 3 nida, 4 al, 5 musnad. Karena cek dina julumiyah geuninganan fal ismu yu'rafu bil hofdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil hofdi. Tah eta. Fal ismu lan utawi kalimah isim iku yu'rafu den kina waruhi bil hofdi kalawan JR wa tanwini lan kalawan tanwin wa duhulil alifi lan manjingi alif walami lan lam wa huruful hofdi lan piro-piro huruf hofan. Cek dina kitab anu sejena bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyijun hasol bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyijun hasol. Ari ciri isim eta aya 5. 1 JR jeung tanwin kaduana 3 nida jeung anu kaopatna jeung musnad anu jadi kalimana. Tah eta nguningakeun kana isim anu dicirian cek dina jurumiyah jeung alfiahna barang palebah dieu lapan isim teh lapan ismi rapa naon alamat rapana domah. Jadi meureun dibacana ismu. Ari alamat rapa aya sabar hiji nyaeta 4 1 domah 2 wau 3 alif 4 nun. Karena cek dina jurumiyah keneh geuningan disebutkeun wa bahwa ayeuna alamat dina rapa aya 4 teh li rafi iku tetep ing dalem i'rab rapa arba'u alamatin utawi papat piro-piro tetengger adomatu sawijine domah wal wau lan kaping done domah wal alif lan kaping turune alif wan nun lan kaping papate nun. Cek dina alfiah kumaha li rafi min hadomatun wawun alif kadaka nunun sabitun lamun hadif. Li rafi iku tetep ing dalam i'rab rapa minha saking i'rab adomatu utawi domah wal waulan wau alifu alif kadaka iya iku kaya domah wau alif annunu utawi nun sabitun kang tetep lamun hadith orang noden ubah. Naon sababna lapad isim ismun anu matak di alamatan rapa kudomah karena eta teh isimu mufrad. Jadi balik deui kanu awal lapad ismun teh isimu
mufrad. Ari si domah ngalamatan rapana dina sabaraha tempat nyaeta dina 4 tempat. Hiji dina isim mufrad, 2 dina jamak taksir, 3 jamak muannas salim, 4 dina fi'il mudhari anu can patepung. Akhirna jeung isim domir alif tasniyah, isim domir waw jamak jeung isim domir iya muannasah mukhatabah. Karena cek dina jurumiyah geuning apa amadomatu maka utawi domah iku patakunu maka ono ieu si domah iku alamatan dadi tetenggeun lirabi kadue i'rab berapa fi arbaati mawadi'a ing dalem 4 piro-piro panggonan. Fil ismil mufradi sawijine ing dalem isim mufrad, wa jam'i taksiri lan kaping done ing dalem jamak taksir, wa jam'il muannasi salimi lan kaping telune ing dalem jamak muannas salim, wa fi'il mudhari lan kaping pate ing dalem fi'il mudhari alladzi lam yahtasil kang ora nono patepung bi akhirihi ing akhire ya fi'il mudhari opo syai'un sawiji-wiji. Padammu bismi mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al abudu wa jam'i tanisin ka muslimatin wa kulli fi'lin murabin kayati. Tah di dieu ari si domahna domah muqaddar. Cenah ayeuna kabagi deui ieu domah muqaddar. Ari domah teh keur aya sabaraha hiji, aya 2. Nu kahiji domah dhohir, nu kadua domah muqaddar. Naon matakna anu sabab di muqaddar karena eta aya huruf jar zaidahan. Kusabab huruf jar zaidah teh henteu nganapikeun kana amalna mah nyaeta ngajeerkeun teh ngan nganapikeun teh kana ta'alluqna jeung kana makna anu disejar. Tah ari kalimah anu di muqaddarna dina pelebah i'rab eta teh meureunan aya 10. Hiji karena arah-arah lisikol, kadua li ta'dzur, katilu lil waqfi, kaopat lil ariyah, kalima lil munasabah, kagenep lil hikayah, katujuh lid darurah, kadalapan aya huruf jar zaidahan, nu kasalapan li ajli sad'i nya, nu kasapuluhna lil mujawarah. Barang palebah ieu isim teh tadi kasebutkeun bahwa amilna bangsa lapan nya, sepi tina amil anu kasebutkeun tadi bahwa lapan ismi teh karak diasupkeun kana bagian anu kadua. Tah sakitu heula ke urang teruskeun deui dina martelakeun kana amil bangsa labdi jeung amil bangsa maknawi. Ya, ngabedakeun ayeuna antara amil bangsa labdi jeung amil bangsa maknawi
nu sakumaha ke bakal kauningakeun dina palenggeran ka maqala ki musannif walabdiyu ma yudroku bil aini wal lisani yuqalu wal ma'nawi aksuhu fa'tamidi. Tah sakitu heula ke urang teruskeun deui. Sadaqallah wal adi.